terang kamang mamat. Oh, mohon ya, sebelah dia ya. Oh, mohon. Mohon, Bu. Oh, paling dia kan. Oh, iya lumayan kejauh. Oh, iya ini kayak warpak keren. Assalamualaikum. Sopi. Atas nama Mamat. Ya, Raras. Bakso ikan. Bakso di mana? Abi di mana di Cidaun? Oh, di Cidaun. Mohon, cuman jadi ngarantau. Mencari ke Mohon. oh, di Cidaun. Mohon. Oh, nya kararasan kieu abi bade tumaro sugan terang gitu. Sugan aya dukun nu jetu gitulah. Singa. Aya kabukur teh abi teh ngantara rencangan ya. Ya, Kami nate ka Bahliwar. liwat. Wah, mantap eta mah jos pokoknya mah mati. Moal aya ke eleh menang terus itu Ya, mah. Bili minat gitu. ya ayo atuh orang jajak cing. Hayu, tapi rada jauh gitu. Oh, bios lah. Ngangge motor abi we. Ya, siap bios ayo. Kada kayak abi di sakantenan dibayar gitulah. Mohon ai pang kayak gitu mah mohon. Ungker sase lah. Naik musik we aya nama Jajaknya. tenang kan hati. Ya, sakantenan jajak. Eh, kemana wae atuh dia teh? Oh, Sampai kemana kieu? Biasa wae di mah jangan hiburan we atuh keur karasal di mah teh ya teh. Taruh masih jajak we abi gitu ayeuna. Nya ayo. Mungkar sama. Oh, mun itu aya naon ya teh? Ieu biasa we kin. Ade taruh kan biasa gitu. Atuh sukantenan kumaha tuh dari abi oge bari hoyong terang. Ya hayu we aya bade ngirim. Oh, pada ngirim. Bade ngirim ya hayu. Ayo. Ayo bade ngirim bade ngirim. Bari ayeuna wae. Ya ya langsung ya tuh. Ya, Jana ke mana? Dan mun mari dieu we atuh. Oh, ka mana? Ya mun ya mun mata mah dia we. mun muter di dieu we. Apa we? Oh, Sekali jalannya. oh, sempit ya. Aduh, mau meni sempit kieu jangan Iya teh. jalannya. Kacau. Aduh. Lihat udah ada itu tapi ya. Oh, gitu. Ya tapi itu mah tahu. Oh, kayak gini namanya. Ayo, tos siap. Ayo. Jangan bang, muntang si kagel. Kicil konceng konceng bawa cangkek terus ya wah na aing mah kicil konceng konceng Aduh, kebalik. Aduh, hampura amangnya, hampura. Dia mau ngawat. Kapal di itu nya kan ugalengan. Ya. Kayak jalmi taruskeun. Oh aya di ditu. Pada pasti tarekan. Oh nya siap. Ayo tuh mah. Ya, sakitunya. Nya siap. Atuh nuhun Kang. Ya, sami-sami. Itu tuh mah. aing ada lumayan baiklah perjuangan jelas Aing kayu jalan mah tuh jauh karena dipopokin kumaha ya ngakajeng mah nya urang mah nya aing mungkin alungan cin atuh alah aing kagak digencet ya oh iya dah ieu na jalanan udah kumaha aing jalan aja dipopok perjuangan aduh deui aing jalan dipopok aing hoream namun apa kita sana pesawat tadi teh atulah nyawa pesawat kadi dipopok mah kadi dipopok kadi lah oh bae lah kadi lampunya aya nu kumaha ieu tapi lah tunjuk eueuh ieu teh nya sugan we jelema jadi hasil lah mudah-mudahan rasanya aya jauh kan punten Kang naon Kang Banyak kamaran. badai terang kan namina Oh, punya biasa we pada ngumpul kan kararasan kan mohon diajak Pak Abiat. ini sama Pak Abiat. Ayo tuturkeun abi. ya sejauh-jauh teuing nya tahu ya Abi Pak dia ada caket. iya tapi dia jalan kararieu deh karya aya jurang sagalanya jalan kieu gitu Yuk, ajak Pak Abi. bang serem kieu oh iya gini
Ayo atas dugi ka dia. Oh dia mohon di dia. Mohon teras sok ka dia we. Tas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabat yang song. Jadi we kin. Ya naon si lain ka dari yeuh. Kieu bah, aya peryogi we gitu. Apa ti saha ka dieu si lain? Di rerencangan bah. Oh, Ya, di rerencangan aya cenah bahliwar. Bali ditu. Pokoknya di ka dieu gitu namanya dugi gitu ya. maksud tujuan hayang naon maksud tujuan? Tah. Nah dicaritakeun bah. Tapi itu beri kasusah we jeung kasusah gitu. Oh, gampang. Nah, Gampang ku dewek mah begitu mah. Hayang beungharnya cari tanah. Iya. Kayak orang tarawang heula ku dewek hayang Iya, nyaho. Aya eueuh pi beunghareun jang si lain. Iya, cenah. Itu oge lamun si lain hayang apa anu keur tapa di tukang teh nu bukna jabrik. Ya, apa? Eta mah loba hayang. Beunghar ongko hayang. Kawe komo Aduh, gitu. cingan sok atuh tarawang. Ikan. Kayak ku dewek ulang tarawang heula nya. Si aing aya bagian eueuh. Ya, ya, Pak. Jadi cetang ngerasa sok pikeun kuleungeuna sih asih ka badan aing teu boga nganyempotan. Aloha. Kayak ku dewek ulang tarawang heula nya ieu maneh-maneh bener hayang beunghar mah. Soalnya nu tanya ka dieu mah jangan gagal. Ngan kudu persyaratanana kudu diguguk. Jeung da isi abah mah beda jeung nu lain. Sa persyaratan oge. Aya nu lain mah hayang bodas. Cingan. Sangu beureum. Aya dewek mah lain. Naon teh, Bah? Cingan. Hiji Ya. si lain kudu mawa keong. Keong emas. Keong emas. Teras naon deui? Mun aya mah si lain ke cangkangna ku cangkang kerang. Mun aya mah. Soalnya ieu di negara Tarawang di dinya aya piritan. Jeung apa ka dieu da sebenarnya mah ulah ka dieu teh. Dijajab gitu, Bang. Geun bae da yang nulis kagok Ya. gitu kan. Aya teh baturan si lain rek naon deh. Ieu mah ngajajab. Mun abi mah jajak pungkur. Mun kahayang. Nah, mah teu aya naon-naon kitu nya nabi mah ngatur ieu we. Ngatur hungkul wae. Mun derencangan, Mbah. Oh, lain jeung make nu kitu sagala naon dewek mah teu ngarti. Tadina mah musik. Dina ceuli dehan, hah? Mun tadina mah bade ngamusik abi teh Mbah. Tah, eta parsatan kahiji. Nya Anu kadua mah anggar da kudu make materi. Ke materi teh biaya. nya terang. Kali itu ka dieu teh da mah bisa ku daun. Nah, Oke. Ku duit we, nya sanggup duit. sanggup. Kahiji anu duit 100 perak anu baheula. Oh, nya terang, Pak. Memang juga teu gampang tapi aya pasti. Moal ngeta duit teu pararuguh di dalam kos batur ah. Jeung duit Malaysia. Oh, nya. Ieu mah geus mancanegara. Aing teh atuh. Sanggup. Sanggup. Bejaan teh ieu mah jago. Mana sih asa nu ieu juga apa? Yang mana geus boga duitna duit eta da rese nangan oge. Aya, Bah. Nah, Ayo mah Ieu sanes. Awe ieu mah. Tah. Cingan. teu lah bisi palsu, sok anu palsu. Lain, Bah. Asli. Ieu. Aya heueuh, duit baheula 100 perak. Nah, ieu nu hijina deui ieu. Eukeun bae dihampura ku dewe. Cingan cek ieu nu hijina deui Malaysia tak ade. Agama salah dukunnya. Eukeun bae, tah ieu heueuh. Insyaallah jadi jelema beunghar. Amin, amin, amin. Tah ieu ku dewe pisakuan duit. Nya sok Abah eta mun diartoskeun mah janten artos eta yang terang. Oh iya, om da abah mah teu apa. 1 juta bah eta teh. Agung. Alhamdulillah, mahi ya mah jang Eta mah duit. yang ka ditu ka dieu maksudnya. Iya, tak kabito siap. Jetu insyaallah. Bisa pada urang ka dieu jeung gagal. We bah, iya abi tebih-tebih di soreang gitu. Ka dieu gitu. Tebih-tebih ngadugdag ieu Abah gitu. Sugan we ieu aya pidoana aya milikna gitu abi. Gitu. Ah ya jarang gagal di dia Nah. mah. Jarang gagal. Berarti Jarang gagal. Kade. Sanggup mana anu diceritakeun tadi? sanggup. Abah mah ngkos nu lain keong we jeung nogna mun bisa mah.
gagal mah tetenya ka dewek mah. Man persyaratan kudu dijamin. Ieu mah keong jeung Jarang. nogna ujung dudukna bae sugan we ieu milik urang we nya mun bae urang ikhtiar heula we ayeuna mah. Da nonon ge kudu diikhtiaran. lah bah ieu sana sekirang sono abi bade Bener-bener pan mirarian syarat nu abah tadi teh ya geuning keong sareng nogna. Ku abah didoakeun cing berhasil ka yang maneh. Amin bah. Ayo bah atuh bahnya. Sok, Nuhun bah. sok. Ieu bah. Duh, kita bisa mah. Heeh. Bilang heula. Dengan aneh-aneh wae. Ayeuna mah aing jongjon duit geus nyakuan 1 juta. Mending kabur anjing ah. Baik. Aku mang kewe mending kabur aya geus ah. Gampang ayeuna mah. Pesan eta poe ditulis di cicina eta di dinya antepkeun. Kayak ningali eta tah. Tapi keris tadi ka kecamatan tadi bawakeun bae ah. Kenang-kenangan jeung manehna. Ah aing kabur duit geus meunang ieu nu keur semedi ieu. Geus saminggu antepkeun keun bae. Ieu antepkeun ya. Kayak pasti nanyakeun teh ka dinya. Ah Sasil mah. Urang kasih abah deui nya. Ieu soalnya sasilnya. Ayo mah. Ayo siap Sasil ieu. hasilnya. Ayo lauk keong jangan keong. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jing, Aduh, Assalamualaikum kan ya. mun kacai heula juga nama ieu. Coba modal meureun. Ah, naon dirasa goblok ieu mah. Syarat-syarat geus aya duit ya teh. Kumaha ieu? Aya kertas. Kela cingan. Kela. Aya naon ieu teh nya? Blok. Jing. Nas keong semawa, no keong mawa. Anjing. Cingan. Oh, iya milik orang teh meureun aya nya. Meureun nya Iya, eta meureun. alhamdulillah. Cingan. Buka penasaran. Cingan naon? Cing naon ieu bacaanna? Cingan naon? Karasa si goblok. Anjing. Ieu mah Anjing penipuan ieu. ieu mah. Anjing duit aing 1 juta. Dukun naon? Ieu duit aing 1 juta. Anjing penipuan. Abah liwar tah anjing. Abah riwat pantesan liwat. Teangan we geus lah. Orang teangan Mana karep Urang mah ieu siksa bener kitu mah. 1 juta di dinya eueuh tah. Anjing mau deui duit euy bingung. Kalinya menang Aing hijau. ieu anjing nah. Kacamata. Duh anjing. Sabar. Ieu Mat. mah geus Duit menang hijau mata teh mat. ieu menang hijau dinya. Anjing. Kumaha? Emok di meureunnya. Lieur aing setoran moal nyoba Anjing ieu penipuan we ku aing aya bebak ku aing mah tah. Asa gitu euy Bang Liwar teh. Dukun Liwar teh. Lieur. Oh, itu lain tinggal lihat tuh. Ya. Ieu anjing Kabur aing soalna lieur ieu. Mat. Tuh, itu kan tinggal di kene dia menang kayak kacamata jelas. Itu meureun Nah, itu orang udah gaya mah tuh anjing dukun cabul teh goblok dukun penipuan teh. Oi. 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 Dukun. Naon jang maneh? Oh, iya anjing. Goblok. Aing mana anjing? 1 juta. Apaan karena naon geus dibikeun ka dewa ka urang aing mah. Eueuh mental eueuh. Nah, geus disabida. Geus 2 minggu mental. Gela. Geus kapake Aing gantian heula di orang gitu. Geus dipake duit naon ge? Eueuh. Naon? Eta duit aing kemarin. Oh, anjing Lain dia dibikeun ka urang. Ini penipuan ieu. Penipuan kumaha lo deh? Penipuan. Anjing naon da? Aing kela duit aing mana? Sebanyak anjing. Kenah jadi dukun teh anjing ah, kalau rea main nama masak kredit kapok.